Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sabadana netepkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat miwah salam digugikeun ka junjunan alam panuntang sadaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah ahli pengawasan damang Alhamdulillah urang sadaya patepang deui dina acara ngahanca pangaosan kitab tauhid sasasi sakali, tapi langkungnya ibunya geus langkung sasasi ilang deui panginten hancana oge. Insyaallah ayeuna upami telepat neme nerangkeun ti payun teh bab a'rad. A'rad teh aya opat. Hiji a'rad lazimiyah, dua a'rad muradiyah, tilu a'rad mufarriqah, opat a'rad basyariyah. Laras kalinya ibu mangga urang lajengkeun ayeuna langsung kana ngabahas sifat 20 sifat wajib di Allah Ta'ala. Sadayana aya 20 sifat. Hiji sifat wujud, hiji sifat wujud. Bahasa kitabna wayajibu bihaqqihi ta'ala al-wujud wahia sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Wayajibu sareng wajib bihaqqihi ta'ala dina hakna Allah Ta'ala naon al-wujud wujud wahya ari wujud sifatun eta sifat qadimatun anu qadim nu heubeul qaimatun anu tumetep bidzatihi ta'ala kadat Allah Ta'ala. Wayajibu di dieu bahasa yajibu sing emut tipayun dina hanca nu tipayun sababaraha sasih dukantos sataun panginten tos diterangkeun bahwa hukum teh aya sabeureji bu, aya tilu. Hiji aya hukum adat, dua aya hukum syara, tilu aya hukum akli. Hukum adat teh tina ihsan, hukum syara tina Islam, hukum akal tina iman, Islam, ihsan. Dina bab wajib aya dua, aya wajib cek hukum syara, aya wajib cek hukum akal. Naon ngaran wajib cek hukum syara? Tipayun tos diterangkeun. Ari wajib cek hukum syara mah ma wa'adallahu fa'ilahu bisawabi wa tawa'adallahu tarikahu bil iqabi. Allah parantos ngajanjikeun ka jalmi nu ngidamel ku ganjaran, Allah parantos ngancam ka jalmi nu ninggalkeun ku siksaan. Eta wajib cek hukum syara. Aya deui wajib cek hukum akli, cek hukum akal. Naon kitu ngaran wajib cek hukum akal?
ngaran wajib cek hukum akal ma yatasawwaru fil akli wujuduhu wala yatasawwaru fil akli adamuhu. Perkara nu wajib, perkara nu kaharti ku akal ayana henteu kaharti ku akal eueuna. Ari ayeuna saur dina tadi hanca nomor kahiji sifat nu wajib di Allah 20 teh nomor kahiji sifat wujud. Bahasana dina kitab wajibu fi haqqihi ta'ala, wajib dina hakna Allah ta'ala. Wajib di dieu kinten-kinten, wajib cek syara, wajib cek akal. Cek akal, cek akli. Nah kumaha cek akli, jadi tipayun ngaran wajib cek akli teh kaharti ku akal lamun Allah aya, teu kaharti ku akal lamun Allah teu aya, eta wajib cek akli. Nah kumaha pandangan hukum syara terhadap wajibu pihak ta'ala? Pandangan hukum syara wajib kersakur jalma anu balik tur boga akal, wajib kedah nekadkeun Allah ta'ala wujud, jaminan digajar ku nekadkeunana dosa lamun jalmi anu mukhalaf Islam balik tur boga akal lamun teu nekadkeun Allah teu wujud. Hukumna dosa, itu pandangan hukum syara. Jadi pandangan hukum syara wajib ke setiap jamaah Islam balik tur boga akal, wajib kedah nekadkeun Allah ta'ala wujud. Kartos bo mung di dieu sim kuring moal ngabahas Allah ta'ala naon margina punten. Kembali karena ramu-ramu saur dina hadis qudsi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dailah. Pek tapakur dina dadamelan Allah, tong tapakur dina dan Allah. Pek tapakur dina dadamelan Allah. Yos ngadegnya, Bu. Canggel. Pek tapakur dina dadamelan Allah, tong tapakur dina dat Gusti Allah. Jadi orang berpikir teh tapakur dina dadamelan Allah, tong mikiran dan Allah da moal nepi moal kapikiran. Saha dadamelan Allah teh ya urang teh dadamelan Gusti Allah, dipayun tos diterangkeun atuh nu kedah ku urang diemutan teh nganyahokeun salian Gusti Allah. Masih emut nu kudu dikanyahokeun teh salian Allah. Naon margina kedah salian Allah urang kudu dikanyahokeun? Sabab cek tadi urang ulah mikiran dat Allah ta'ala da moal kaemutan, kanyahokeun bae salian Gusti. Naon margina? Margi urang apal Allah teh apal salian Gusti. Contoh dari tauhid berarti contoh kahartosna. Contoh di ieu madrasah kempelkeun mang pirang-pirang macem-macem bubuahan, tumpukeun di tengah-tengahna kadu, sakurilingkeun kadu teh aya buah rambutan, dukuh, lengkeng, naon deui Bu? Naon deui? Tomat deui. Kumpulkeun sagala di dieu. Tah apal ibu apal buah kadu teh cek buah naon? Cek buah rambutan. Ketika urang rek karawak kana rambutan teh cek rambutan nu ngomong teh kuring mah lain kadu, cek saha? Cek rambutan. Karawak kana buah kaweni cek buah kaweni apa kadu teh? Cek buah kaweni teh kuring lain kadu. Laras. Karawak kana balimbing cek balimbing teh kuring lain kadu. Naon margina di dieu kedah apal salian Allah ta'ala? Punten Bu,
nu kudu ku urang dijaga ieu bab keimanan terutama dina la ilaha illallah, teu aya deui pangeran kecuali Gusti. Nu paling bahaya ya bab iman ulah sampai pegat iman ka Gusti Allah. Nu paling bahaya ketika dina sakaratil maut. Ai sakaratil maut teh sakarat menjelang bade mah. Urang bakal maut kan nya? Sadayana bakal maut. Simkuring bakal maut. Ibu-ibu bakal maut. Bakal sadayana ge ngan teu aya nu apal saha nu teu heula saha nu pade. Duka ibu-ibu nu teu heula simkuring nu paneurinya atau sabalikna simkuring nu paneuri ibu-ibu nu teu heula. Terus bakal maut atawa simkuring bae nu teu heula ngalayan. Ini jelas urang bakal maut. Terus tah punten ketika sakaratil maut teh Bu ieu nu bahaya ngabelaan naon tauhid ulah urang ngaku ka salian Allah, ngaku Allah Ta'ala. Sabab jalma nu sakarat mah ibarat jalma anu titeuleun keur kekerebekan naon bae nu diasongkeun di rawel. Leres punten kadang-kadang kanu keur sakaratil maut mata kurang kudu bener-bener tauhid teh datang mimiti aya nu disebut karuhun urang nu geus maraot teh daratan. Mimiti kolot urang, aki urang datang, terus mawa menakeun, padahal eta teh iblis datang ka kenca katatuh kana ceuli kenca, ceuli katuh ngakukeun tah eta teh pangeran. Ieu nu bahaya, matak dina bab tauhid kudu apal salian Allah Ta'ala teh itu ketika punten ieu lain Allah, lain Allah, lain Allah. Cek tadi naon margina urang apal buah kadu, apal salian bulak buah hartas. Ujug-ujug aya nu siga kadu leutik. Buah naon baheula mah galinggem, terang galinggem bo. Cek galinggem teh, yo kuring kadu teh. Moal ada urang apal buah salian kadu hartas. Jadi urang apal dat Allah Ta'ala teh apal salian Gusti Allah. Mata cek tadi tapak harupi kholkilah wala tapak harupi datilah, tapakur dina dada melan Allah tong tapakur dina dat Gusti. Geus tong dipikiran Allah Ta'ala mah da moal nepi. Punten aya cai. Alor nyambung. Moal nepi kanyahokeun mah salian Gusti. Tadi dia dipayun tos dina hansa kalangkung. Salian Allah Ta'ala teh aya sabeuriji Bu. Emot keneh bios hilap ge dalam teuing hancana. Sasi sakali kadang-kadang lampungnya sepetasin gurih. Salian Allah Ta'ala teh sabeuriji 5 emot keneh hiji aya nu disebut alam emot 2 aya nu disebut jirim entang-entang apakeun alam 2 jirim 3 makhluk 4 hawadis 5 mungkin hilap kenehnya Bu keun we wios nah haja diulihan deui teh etang-etang apal keun salian Allah Ta'ala teh alam jirim makhluk hawadis mungkin bios nerangkeun ieu deui bios ieu sataacan wayajibu pihak ta'ala wujud dia ari kedah paham heula ti dieu hiji nu disebut alam naon alam di dieu lain alam semesta alam di dieu tareh ruh perjalanan ruh urang gitu tareh ruh urang teh Bo aya 11 hiji nu disebut alam makol hiji alam arwah ketika di alam arwah baheula perjalanan urang teh alam arwah urang diciptakeun ku Gusti Allah sareng teu aya nu teu heula teu aya anu paneuri leres mending maka anu teu alam ke paneuri dan diciptakeun mah sareng
ibu sarang putra ibu ku Allah diciptakeun sareng-sareng anak incu buyut ibu ge bareng ngan pedah nu teu heula jeung panerima gubrak ka alam dunia. Margi dina Al-Quran Allah ngadamel segala sesuatu tarakunkunan cekap sakali idza aroda syai'an ayyaqulalahu kun sakali. Misalnya di dia ayat 500 jalmi piraku Allah nyebutkeun kun kitu teu sakali we Allah mah kun jadi beres tah beres ngan anapun gubrak ka alam dunia aya nu teu heula aya anu pade beres. Mungkin urang nu teu heula anak urang pade panderi ti payun tos diterangkeun tong boroning urang jeung batur urang nyalira gubrak ka alam dunia awak sakujur bareng teu mana buktosna waos gubrak lahir ka dunia bijieun kaluar teu acan teu acan ari teu aya pangpayunanya datang ka dunia pak paneurina eueuh mah pangheuh mau di atas 60 simkuring geus teu aya di kiri di sisinya naon marge teu bareng awak urang oge kaluar ka dunyana mah komo deui urang ejeung batur padahal diciptakeun ku Allah nama sareng mata punten. Ketika di alam arwah aya menyebabkeun di alam mahad alam perjanjian baheula pamina alam perjanjian baheula emut keneh dipayun kalarasan bade akad hajinya pun lanjut gitu pan eta teh kedeuna alam mahad perjanjian ku Allah ditaros alastu bi rabbikum nah kami teh lain pangeran aranjeun kabeh ngajawab alam arwah qalu bala syahidna ngajawab sakabeh alam arwah bala tentenan Gusti teh pangeran abdi sadaya syahidna nyaksi abdi sadaya janji didinya Gusti abdi janji taat rek ibadah perjanjian di alam mahad tong boroning jalma nupi imaneun jalmi nupi kafireun ge baheula mah ngajawab qalu bala ngaku Allah teh pange itu di alam arwah. Ieu perjalanan ruh urang apakeun deui terus kalih deui alam makol. Naon alam makol teh kaluar tina nur ilahi nur Muhammad ngan Muhammadna Muhammad hakiki. Sa Muhammad hakiki teh punten nur Muhammad hakiki teh nyaeta biasa disebat nur ilahi. Nu sesuai dina hadis qudsi ya Muhammad laulaka lama khalaqtu hadal aflah. Hai Muhammad, seandainya aya anjeun maka kami mualitakeun di alam semesta dan puguh sadayana kaluar tina nur ilahi nyaeta nur Muhammad bin Abdillah nama teu acan bijilnya tapi Muhammad hakikina termasuk Nabi Adam termasuk langit bumi matahari sadayana kaluar tina nur Muhammad itu disebut alamat makol. Alih deui dipayun katulis teh eta teh ilang deui nya insyaallah bade dibukukeun insyaallah saur pun adi teh hoyong dibukukeun sebenarnya teu kabujeng hapuntenna disebat sibuk ya sibuk disebat henteu-henteu di ditunanya insyaallah dibukukeun mung moal ditulis sareng bahasa Arabna supados langsung paham insyaallah langsung Sundana wungkul ibunya ngarah babari ngapalkeun jampe maut. Nah jampe maut teh sabab urang ketika maut supaya bisa mempertahankan iman Islam sabab punten ieu iman Islam ieu nikmat nu paling berharga. Terus nikmat nu paling berharga. Yandai alam tareh ruh di alam arwah alam makol malih deui alam adsam ngapakeun ieu mah alam adsam teras deui alam insan kamil manusia nu sampurna ngancan kamil terus deui ka bapa urang alam ruh urang perjalanan ruh urang disebutna alam
sogir subdei kainung urang disebutna alam kabir ari di jasmani nama disebut alam rahim gubrag ke alam dunia ngalih deui alam nasut kamanusaan itu ari alam nasut mah di mana entos balik cirina balik 15 tahun upami pamegat upami istri 8 tahun gitu oke upami tos head can head mah berarti ukuran anake sami 15 tahun alam nasut kakenaan ku hukum nutilu nyaeta hukum adat hukum syara hukum akad ti alam nasut naik deui alam jabarut teh nyaho kana sukma rasa ai rasa sabenerna mah acan karek nyaho kana sukma rasa cirina apal amis teh dibejaan kuletah artos. Terus aya deui ti alam jabarut alam malakut ari alam malakut mah alam malaikatnya eta nyaho kana nafsu nu opat alam ka-10 naon nafsu nu opat teh urang mah can nyaho alam malakut teh nyaho kana nafsu nu opat teh nafsu amarah lawamah mulhamah mutmainnah sekali deui nafsu naon Bu amarah lawamah mulhamah sareng mutmainnah tah bari nafsu nu opat ieu teh urang mah can nyaho cirina can nyaho sae sok dipida awon osok dipida ciri can nyaho contoh anu can nyaho teh ibarat ibu-ibu kaseran apa seran sawah di sawah teh aya kotoran munding tai muning atuh apa kotoran mah teu geus apal di nagalengan teh aya tai muning di dieu sok aya kumuning keneh ngawuluku aya tah lamun apal di eta galengan aya tai muning ditincak moal naon pangna moal ditincak sabab geus apal eta teh tai muning kintan kita nu teu apal eta tai muning bakal ditincak mah bisa katincak bisa dan nu teu apal teh dolewak kana tai muning sugan teh lain tai muning leres sabab acan ta urang teh kitu ibarat jalma nu can apa kana nafsu anu opat tong baroning nafsu nu opat nafsu nu kelas 1 nafsu amarah ge can apal can nyaho cirina can nyaho sae sok dipidamel awon sok dipida dalamun geus apal sae mah geus apal kana nafsu nu opat eta sae moal ingkah tina kasayan eta awon moal ditincak eta ka awon sobi punten ibu ari tahajud sae awon osok tahajud osok ditinggalkeun osok tah ciri can nyaho urang teh kok apal tahajud teh sae kunaon tara tahajud leres ibu ari gibah terang gibah ngomongkeun batur sae awon osok urang gibah osok leres kok apa gibah teh awon dosa tapi nah urang sok gibah ta ibarat jalma pokok geus apal eta teh kai muning tapi kunaon ditincak wae ciri acan leres itu wihadi karena salian Allah Ta'ala alam tarehru perjalanan urang alam ka-10 nyaeta alam malakut nyaho kana nafsu anu opat urang mah acannya terus alam lahut ka-11 alam lahut mah tarku masih wallah tinggal salian Gusti Allah kantun urang kinten-kinten tos dikelak di alam sabaraha gitunya punten itu perjalanan naon tareh ruh urang ari perjalanan alam teh naha urang disebut alam padahal ruh itu wihadei ngalaman ieu ruh teh punten ruh mah moal maut sakali deui naon margina pangna urang di dunia kedah ibadah teh sabab berat urang teh bakal ngalaman 8 kali kahirupan 8 kali kahirupan
Kahirupan kahiji baheula di alam arwah. Hirup baheula bari teu inget ogenya. Kadua pindah hirup ke alam rahim. Hirup di alam rahim hirup mana buktina? Putra urang sok urang ibu-ibu mapan anu kantos hamil ti uyuswa di atas 8 bulan sok aya usik-usikan hirup tata hirup alam kadua ngalaman kahirupan di jero patua ngan alam rahim bari teu aya janela. Mun dibayangkeun ayeuna arek kumaha hirup gitunya karena eta kakawasan Allah di lebet patuangan sakitu sempit eungap oge tetep hirup sabab didinya kahirupan kadua. Gubrak ka dunya ayeuna hirup urang di dunya alam kahirupan nu katilu nyaeta di alam dunia. Sedangkan cek tadi perjalanan kahirupan urang bakal ngalaman 8 kahirupan. Jadi lain terakhir hirup di dia gelap tuh kue maut kes di dunia teh besar kade ulah disarwakeun mautna urang jeung paehna jantung cau. Perang jantung cau nya cau saturuyan aya jantungna ditilas jantungna murad buruk geusat. Ari urang mah maot teh pindah kahirupan ti alam dunia pindah alam kahirupan anu kaopat ti kahirupan kaopat pindah deui alam kahirupan kalima kagenep sampai terakhir kasalapan. Ayeuna urang karek ngalaman alam kasaberiji katilu lila kene panjang kene perjalanan urang teh lami ke tebih perjalanan urang teh laku margi tebih ieu punten ieu alam kahirupan nu katilu alam di dunia justru alam di dunia ieu keur naon keur nangtukeun alam kaopat sampai alam kasalapan bakal urang kenging kabagjaan jeung heuteuna tergantung alam katilu ieu di alam mata dunia mah sok disebat ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia teh eunteungna akhir aya deui nu nyebat ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia teh tempat pepelakan akhir. Ari akhirat teh ti alam kaopat sampai alam kasalapan. Gerbangna akhirat nyaeta kubur. Mata dina bab rukun iman ti payun tos diterangkeun rukun iman teh saberiji bo gen hiji iman ka Gusti nu ayeuna diterangkeun bab sifat 20 ieu kadua iman ka tilu iman ka kitab-kitab opat iman kana utusan Allah lima iman kana poe genep iman kana papas saya sareng awon ti Gusti Allah. Iman kana poe akhir iman naon? Rata-rata iman kana poe akhir teh iman ke di akhirat. Padahal iman kana poe akhir teh bahasana ge wabil yaumil akhiri iman kana poe akhir. Ari nu aya poe teh panon poe teh di akhirat di dunia Bu. Berarti urang kudu iman karena poe akhir, poe terakhir di dunia eta. Da geus maot mah moal aya deui poe di akhirat mah aya ge panon poena 7 bari 14 meter. Da di akhirat mah pun di alam kubur kaditu mah caang padang narawangan. Gitu. Justru iman kana poe akhir dina bab iman kana poe akhir di dunia moal panggih deui jeung sareng poe tegasna iman kana poenan ceklek. Iman kana naon Bu? Ceklek. Eta poe akhir teh sin kuring gaduh kayakinan jalmi ngimankeun we hiji we iman kana poe akhir dijamin jalma moal nyieun dosa. Leres teu? Contoh aya jalma tukang maling. Tukang maling ye.
hek manehna teh yakin iman wae ka mamana kana iman kana poe akhir. Kira-kira nu rek maling harta batur, barang batur, begitu rek maling ingat kumaha lamun kuring begitu maling teh naon? Wani malingna moal. Da si leres. Tuh iman kana poe akhir oge yakin bakal nyegah kana kamaksiatan. Moal wani masih misalnya aya jalma rek selingkuh, rek jinah kumaha lamun keur selingkuh keur jinah ceplok maot tulus jinah selingkuhna moal leres matak ieu iman kana poe akhir di dunya moal panggih deui aja poe matak al mautu babun wa kullun yadkhuluha maut teh gerbang menuju alam akhir wa kullun yadkhuluha setiap manusia pasti bakal ngalaman ka gerbang eta akhirat tegasna poenan akhir di dunya awal menuju akhir tuh tidinya ti alam dunia hirup alam di dunia ulah muda disarwakeun urang maot teu aya deui naon mata aya alam katilu disebutna alam kubur hirup di kubur hirup tiasa deui sok disebut alam barzah di alam barzah alam kubur ari disebut alam kubur pedah jasmanina di kubur di alam barzah ruhna di alam barzah kade tadi tawasul ya tadi eta tawasul ngaduakeun tadi anu kanu tos maraot karuhun ngaduakeun teh nu diduakeun teh lain nu maotna kade nu diduakeun teh anu hari ruh tah uyut urang aki nini buyut urang teh hari ruh ibu ningalikeun ka anak incu buyut tuker kumelendang di alam dunia matak tadi diduakeun justru anjeunna entos di alam barzah di alam kubur leuwih deukeut jeung urang teu aya jarak teu aya hahalan samaruk teu ningalieun gitu ningalieun Bu ulah dianggap pisarua eusan kade ti payun pan diterangkeun ku sim kuring kade aya bab maot aya bab pindah aja nu maot mah ieu kurungna cangkangna beres cangkangna jasmanina kullu nafsin dha'iqatul maut setiap awak-awakan pasti bakal ngasaan maut tapi dina ayat sejen likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la ajal pindah mana nu pindah teh ruh mah moal maot atawa caksuna mah kuring nu maot mah ko kuring mah moal gini atak mun keur ngobrol teh ibu nakos moal paeh wae moal kuring mah moal paeh bener teh eta moal dan nu paeh mah saha kurungna ye kurungna asal tina taneuh balik deui kana tanah bagian bila tak kuring mah moal maot moal paeh tapi ajal pindah di alam dunia menuju alam barzah alam akhirat eta mah bagian bila balitung jasad bagian bilatung kuring nama bagian balitung tah eta perjalanan urang teh jauh deui dikubur teh ditiup we songsong sangkala geus kiamah disebutna dimaotkeun kabeh pindah deui hudang ti jero kubur ruh nu punten ketika ruh anu tadi geus ieu karulemtan teh kumaha cenah Pak Ustad lamun jasadna beak pan aya nu pulang kaleng atanapi aya anu diduruk aya kumaha ke hudang ti jero kubur nu diduruk atawa nu dilegleg naon paus aya nu dilegleg dituang ku naon teh binatang buas ari ngaranna aya keneh ai kuringna aya keneh teu aya teh kuringna mah pindah kumaha engke alam baas alam ka-5 alam baas hudang ti jero kubur kumaha punten diterangkeun dina hadis di antawisna dina kitab Tanbihul Ghafilin diterangkeun ketika tiupan songsong sangkala ditiup ku sahabat
malaikat Isra. Ari tugasna malaikat Israfil teh niup naon? Niup song-song gungkul. Emut keneh teh kade. Lamun tugasna malaikat Israfil niup song-song gungkul berarti ayeuna sampai ayeuna malaikat Israfil sandawe nya. Kabayang calana penungan komando ti Allah kabayang lamun batuk. Punten tugas malaikat Israfil teh lain niup song-song sangkala wungkul Bu. Ti payun ieu mah eta ngapakeun. Malaikat Israfil teh termasuk malaikat muqarrabin, malaikat nu darareukeut jeung urang. Aya sabariji malaikat muqarrabin teh? Opat, hiji malaikat Jibril, dua Mikail, tilu Israfil, opat Israil. Deket jeung urang, deket jeung Allah otomatis deket jeung ari Allah jeung urang deket jauh. Jauh. Deket, leuwih deket tibatan urat beheung. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Urang Bu jeung urat beheung aya jarak. Allah jeung urang deket teu aya jarak. Sing karasa deket jeung Allah, sing ngarasakeun sing yakin Allah teh deket jeung urang, leuwih deket tibatan urat beheung tadi cek dina Al-Qur'an. Dina ayat sejen wa huwa ma'akum ari Allah eta sarta anjeun aina ma kuntum di mana wae anjeun aya. Allah sarta anjeun di mana wae anjeun aya. Ketika aya urang berarti aya Gusti. Atuh lamun kitu mah Allah taala aya di urang. Kade ulah gagah paham. Lain Allah taala aya di urang tapi urang aya di Gusti. Cara lauk jeung cai, nah cai dina lauk, lauk dina cai. Cai dina lauk, maunya cai dina lauk ibu ah. Cai dina lauk, lauk dina cai. Lauk dina cai nama hiji. Laras di lautan cai nama hiji, lauk mah seueur. Allah mah hiji. Urang seueur mah makhlukna laras. Jadi lain Allah taala aya di urang tapi urang aya di Gusti. Yandi teras kana naon malaikat Israfil, Jibril deket, Mikail caket. Katilu malaikat Israfil oge deket. Naon tugasna malaikat Israfil? Karaos tos caket malaikat Israfil jeung urang karaos. Matak lain niup song-song bungkul termasuk nu ngatur angin gede, angin leutik diatur ku petugas Allah nyaeta malaikat Mana buktina ari eta napas keluar ka jero angin lain. Angin sanes Bo. Saha nu ngaturna? Petugas Allah saha nu ngaturna? Malaikat Israfil. Berarti lamun kitu Israfil deket jauh jeung urang. Bisit sangkarasa tiup tiup kusadana panangan tuh. Karaos aya angin teu? Karaos aya angin? Saha nu ngaturna eta? Nah, sajabana ngatur angin tugas nu paling utama malaikat Israfil teh niup songsong sangkala. Ditiup songsong sangkala kahiji dimaotkeun sakabeh makhluk. Termasuk malaikat ge bakal maot. Termasuk malaikat Israil ge bakal maot. Dihudangkeun deui ditiup songsong kadua kalina kakara disebut alam kalima alam ba'as hudang ti jero kubur. Nah kumaha hudang ti jero kubur cek ibu tadi aya jalma anu beak jasadna dilegleg ku binatang buas. Aya jalmi nu diduruk mayitna, aya nu kitu aya. Kumaha rek hudang ti jero kuburna geus eueuh meureun beak jasadna. Nah, punten Bu. Aya makhluk Allah nu moal ancur teh 8 perkara. Di antarana dina awak urang nu moal ancur teh tulang cungcurungan. Cagap aya tulang cungcurungan di urang aya. Sok sanajan diduruk tulang cungcurungan mah moal ancur. Minimal sagede siki sasawi aya nu nyesa.
Tah ketika engke geus dikubur ditiup song-song sangkala maka ieu arwah-arwah ruh-ruh urang teh diasupkeun kana tarompet song-songna malaikat Israfil ditiup ku malaikat Israfil teh hong ditiup eta ku malaikat Israfil ieu ruh-ruh urang sing grenggeng sing geleper neangan jasad masing-masing lir ibarat nyeruan neangan jasad masing-masing bari mau apa hili deh ibu sugan cek ibu teh neangan jasadna artis ya saha baheula nu dipikar set oh cut sipa cenah neangan cut sipa aya geulis deui ibu bisa teu bisa bu leres anger we kana jasad urang baheula kumaha cenah lamun geus beak sok sanajan tinggal tulang cungcurungan pasti asup eta ruh teh kana tulang cungcurungan nu tadina tinggal tulang taleng sup eta ruh kana tulang cungcurungan ngageter eta tulang teh beuki tarik ngageter beuki ngageter bijil ngagedean deui tulang bijil deui daging wijil kulit sampurna deui jasadna deui tos tidinya mah sing perentul weh udang di jero kubur udang di jero kubur harirup deui kahirupan kasabaraha eta hiji di alam ar dua di alam ra tilu ayeuna di dun kaopat di alam ku atau alam barjah ke kalima alam baas udang ti jero ku jauh keneh perjalanan urang teh jauh tebih kade lu aya jalma nu teu iman mah daripada kieu teh semplek nincak semplak mending we ngeusan hirup teh mending ge maot aya nu bunuh diri aya nu kitu samarukan begitu maut bunuh diri ngeusan justru urang mah berat sabada kahirupan di dunia ieu aya kahirupan nu abadi anu lila keneh nyaeta kahirupan di akhir karek katilu perjalanan hirup urang teh karek alam dun ki aya alam kubur alam barjah teh engke aya alam baas ti alam baas aya deui alam mauqif biasa disebut di alam mahsyar kumpul jalma alam kasabaraha kagenap cenah alim abi mah alim ngiring ngariung moal bisa bu matak di padang mahsyar engke di alam mauqif sakabeh jalma kumpul lir ibarat kumpulna jalma-jalma di padang arfah keur haji terus matak aya paripaos ad-dunya mir'atul akhirah dunya teh euntengna akhirat mata tuh tinggal engke di padang mahsyar engke teh lir ibarat tinggal anu keur wukuf di padang arfah tiap pelosok dunya nu hajian kumpul di padang arfah ad-dunya mir'atul akhirah dunya euntengna akhir kan di dunya mah nu kumpul teh nu harajian ngumpul di padang arfah teh nya ibu nu angkat haji mah kumpul teh henteu ngan di dunia mah bisa kitu di akhirat mah cugan ke mah da ibu mah teu gaduh ongkos da teu make ongkos bu abi mah moal bade cicing we ngantosan di dieu moal engke mah naon sababna sabab moal aya hiji jalmi anu moal lepas kana kumpul sabab digiringkeun sadayana ku seueur neraka jahannam nauzubillah ini digiringkeun kumaha erek cicing ngadaguan di duruk pasti dikere di sadayana tah di waktu harita matak jalma bingung jeung susah bercucuran keringat mau ngocor darah naon kesang teh mata keluar kesang teh aya anu mangrupakeun getih aya anu mangrupakeun nanah macam-macam kesangna tergantung amal baheula keur di dunia aya deui nu teu ngaraos panas teh ibu di antawisna nu moal ngarasakeun panas bingung jeung susah teh aya 7 golongan jalma nu meunang iuh-iuh ti aras
Mudah-mudahan ibu-ibu di dieu mah termasuk golongan jami-jami nu kenging yuh-yuh di aras. Batur mah kokojayan dina kesang sorangan, tapi aya golongan jalma anu khusus kelas VIP sager we numpak naon, numpak kendaraan. Mudah-mudahan urang sadaya termasuk golongan nu kenging yuh-yuh di Allah dina kudu golongan yuh-yuh di aras. Amin ya rabbal di antawisna ta ieu nu dijamin ku Rasul. Jalmi-jalmi nu sok hadir dina majelis sabab Rasul ngadaukeun sering kusim kuring disampaikeun afdalul amal alal ardi salasun. Pang abdolna amal di muka bumi ayat 3 nomor kahiji tolabul ilmi nyuprih we handai kana anca tadi hiji langsung kana pokok 10 menit deui. Hiji wajib teh wajib cek hukum akal. Ngan di dia sim kuring moal naon? Moal nerangkeun bab dat Allah taala rek nganyahokeun sifat. Tanu dikanyahokeun mah kholqilah. Sifat pangeran ai kholqilah teh punten. Tadi kan nerangkeun alam jirim makhluk hawadis mungkin. Keun wajibu langsung kana hanca. Wajib dina hakna Allah taala al-wujud. Allah wajib aya wujud teh. Ngan keur nganyahokeun wujud nyaeta ku sifat wujud. Benten ari wujud jeung sifat wujud Bu, benten. Nu wajib sifat nu wajib di Allah taala teh sadayana aya 20. Hiji sifat wujud. Naon sifat wujud teh upami bade ditulis dina hanca tulis bahasa Sundana hiji sifat wujud tos tegasna wajib Allah taala aya sakitu sifat wujud mah hiji sifat wujud tegasna wajib Allah taala aya. Ari dalilna anu nuduhkeun mangga ditulis ari dalilna anu nuduhkeun yen Allah taala aya bumi langit sarau eusina kabeh sakitu weh titik bab sifat wujud. Ya handai hiji sifat wujud tegasna wajib Allah taala aya. Muhal Allah taala eueuh. Ari dalilna anu nuduhkeun yen Allah taala aya bumi langit sarau eusina kabeh. Ya deui hiji sifat wujud dari sifat wujud teh mana? Ya sifat wujud teh bukti nama di urang. Ari Allah mah dat wajibul wujud, urang mah sifat wujud. Ngan sifat wujud teh sifat pangeran anu Allah taala ngan buktina di saha di urang. Ari hartosna wujud naon Bo? Aya. Ari Allah taala aya, ari urang aya. Allah taala mah dat wajibul wujud, wajib ayana urang mah sifat wujud. Sifat wujud teh sifat pangeran anu Allah taala ayana di hartos. Mata ke kadituna sifat wujud kaasupkeun sifat nafsiyah. Dari tauhid mah Bu serius udah hese di make keurina ge sifat wujud kaasup sifat nafsiyah. Ari slogan nafsiyah tetep tinetepan dan sifat teu keuna leso dan aya sifat bukti Allah taala mah aya anu bukti sifatna. Saha sifatna teh? Urang nyaeta sifat wujud. Ade Allah taala mah dan wajibul wujud, urang mah sifat wujud. Ngan sifat wujud teh ulah diampun urang anu saha? Anu Allah taala. Matak sifat wujud ieu keur negeskeun kana wujudna Allah taala. Apal Allah taala aya teh ceuk sifat wujud. Hartos
Sifat wujud kaasup sifat nafsiyah tegesna tetep tinetepan dan sifat terkenal lesot dan aya sifat bukti Allah Ta'ala aya anu bukti sifatna. Ibarat teh dicontohkeun teh ngarang harti ibarat amis jeung gula. Amis mah aya nu bukti amis mah aya anu bukti gula. Coba Bu, ai amis da kumaha? Bisa nerangkeun amis teu? Mata krek kumaha? Ari Allah siga kumaha? Wah bisa diterangkeun leres. Ulah wakar kadak Allah Ta'ala. Geus we Allah Ta'ala mah wajibul wujud Allah mah aya. Artos. Ibarat amis jeung gulana, amis mah aya. Urang mah sifatna sifat wujud. Ai sifat wujud teh bukti ngan ulah diakun urang. Sifat wujud teh anu Allah Ta'ala ngan buktina kartos teh kade ulah gagal paham. Ya sifat wujud teh sifat pangeran, sifat 20 anu Allah Ta'ala ngan buktina di saha? Di urang. Ari Allah mah dan wajibul wujud. Urang mah sifat wujud. Ari sifat wujud kaasup nafsiyah, slogan nafsiyah tetep tinetepan dan sifat terkenal lesot dan aya sifat bukti Allah Ta'ala mah aya. Ari nu aya teu kudu bukti Bu. Nu aya teu kudu bukti. Contoh, ya mengarah hartos. Ibu ari caroge aya. Caroge aya. Mana nih eueuh? Hartos. Caroge aya, aya. Mana buktina? Gitunya. Aya. Jadi nu aya teh teu kudu bukti. Ari Allah Ta'ala aya. Aya. Gitu. Ari nu bukti sifatna. Nu bukti mah sifatna saha? Urang. Sifat wujud. Matak ibarat amis jeung gulana. Ari amis aya. Anu bukti gula. Beres. Ibu sok angkat ke pasar sok meser naon, meser amis, meser gula. Sok balanya ke pasar teh sok meuli amis, meuli gula. Padahal tujuan hayang naon? Beres teu? Nah, make seuri. Ini ke pasar teh sok meuli amis, sok meuli gula. Padahal hayang naon? Nah, anu dibeli gula. Cenah hayang amis nu mau dibeli make gula. Ieu contoh tauhid garah kaharti. Naon panna meuli ka pasar urang padahal tujuan hayang amis nu dibeli gula. Sabab amis aya nu bukti gula. Ieu ibarat nafsiyah. Dan aya sifat bukti teh kitu ibaratna garah kaharti amis mah aya nu bukti gula. Bawa we ka imah geus di pasar teh. Pak Ustad, cenah ieu amis jeung gula teu kenal lesot. Bisa lesot teh amis jeung gula. Beres. Yang ngarah kaharti dekeutna Allah jeung urang teh ibarat amis jeung gula. Kantos teh Bu. Cek ibu teh cenah engke urang pan meuli ka pasar teh hayang amis tujuan mah mau dibeli Bu. Dibawa ka imah can panggih wae jeung amis. Geus dibawa ka imah gula geus aya geus penat jeung amis can. Kumaha tuh hayang panggih jeung amis? Cekolot hakam ku sia. Punten Bu siga kasar padahal eta teh bahasa tauhid. Hakan ku sia teh tina hakul yakin. Tuh tina hakun teh hakan ku sia teh belowak dituang naon dituang? Gulana dituang gula leungit gula breh amis kahartos Bu. Allah Ta'ala mah aya anu bukti sifatna nyaeta urangan urang ieu sifat wujud ulah diaku nu urang anu saha anu Allah Ta'ala da sifat 20 ngan buktina di saha di urang kahartos Bu. Tuh panil lamun sifat naon sifat wujud
urang rek kumaha nganyahokeun amis lamun eueuh gula kartos dek kumaha urang apakah Allah taala lamun eueuh naonna sifatna kartos teh po mata cek dina Al-Qur'an wa huwa ma'akum ari Allah ma'akum eta sarta anjeun ayeuna mah kuntum di mana wae anjeun aya hartos ari urang aya berarti lamun urang aya saha aya Gusti atuh lamun kitu mah Allah taala aya di urang aya di Allah kade dibalikeun deui tadi Allah taala aya di urang atau urang aya di Gusti Allah nah lauk dina cai dina lauk nah ieu we kuncina mah punten bu aya nu nyebutkeun mandunggaling rasa nyebutkeun Allah taala aya di urang kade lain Allah taala aya di urang justru urang aya di Gusti hartos itu eta sifat wujud ai urang aya nu aya teh berarti sifat ai sifat wujud teh sifat pange anu Gusti Allah taala ayana di saha buktina di saha di urang ai urangna urang nu mana atuh Bu oke pantos dina hanca ti payun tah ieu sifat wujud teh ya bo punten sering kusim kuring setiap pangaosan di dia ditaroskeun ari ieu suanten sim kuring kakuping teh kadangu atuh Bu keur sorangan mah kakuping nah saha ngadenge tuh pohon nu ngadenge teh lain ceuli Bu ceuli mah alat paranti ngadenge emut keneh nu ngadenge lain ceuli mah alat paranti ngadenge saha nu sok ningali lain panon mah alat paranti ningali saha nu sok nangse irung lain irung mah alat paranti saha atuh nu sok ngadenge teh ti payun pantos ta eta teh kuringna Bu ta eta teh sifat pange anu Allah taala bukti di urang bukti osok kayak ngadenge osok saha nu sok ngadenge teh tuh aya kuring teh aya gitu dan nu sok ngadenge kuring sifat pangeran eta keneh nu sok ningali kuring ta eta nu moal maot teh Bu terus ieu mah ceuli mah kurungna ieu panon mah kurungna alat paranti ieu irung mah kurungna alat paranti eta naon hurung Bu lampu mah alat penerang anu cangan naon da lain lampu mah alat penerang ai cangan mana tah kitu maksud teh Bu ta ieu teh kurungna ieu teh alat ngadenge alat ngangse alat ngomong alat ningali ta eta nu bakal paeh mah kurungna ari kuringna mah moal tari kuringna teh nu saha anu Allah ta eta sifat wujud teh ta eta sifat pangeran teh hartos mataka aya teu Bu aya teu aya kuringna aya kuring aya balikan deui we ieu mah ngaraka harti punten ieu teh ngampalkeun jambe paeh disebut lagi ari sifatan kuring teh atawa sifat pangeran teh nu sok ngadenge nu sok ningal sok ngangse sok ngomong teh eta teh aya opat lain ngajajar opat sesebutanana jirim disebutna disebut bahasa alam jirim makhluk kawadis mungkin jirim atawa kuring teh aya hiji jirim teh aya opat hiji jirim jasad emut keneh
naon jirim jasad teh puguh jentulna puguh bentukna contoh mata kamamana sok mawan kieu sim kuring teh punten katinggal ieu seuneu katinggal bentukna tah kuring teh kuringna nu sok ngomong tadi nu sok ngadenge sok mangse sok ngomong puguh bentukna teh Bu ibarat ieu katinggal bentukna kadua hiji jirim jasa dua jirim latif hartosna latif teh teu beunang dicabak nu beunang dicabak mah naonna kurungna hartos nu beunang dicabak mah ieu alatna teh kurungna ceulina nu kuringna mah teu bisa dicabak hartos contoh tinggal teu beunang dicabak katingal teu bisa dicabak mantak moal teu rak dibom da moal mah maut geuning eta bisa ditewak ku malaikat Jibril dicabut punten aya nu disebut jirim katilu jirim johar ari jirim johar teh sabangsa cahaya ibarat cahaya seuneu cahaya lampu cahaya panon poe ngan lain lampu lain panon poe sabangsa cahaya ari malaikat tina cahaya taurang oge kuringna teh sabangsa cahaya kumargi sabangsa cahaya matak ieu ruh atau kuring ke dicabut ku saha ku malaikat ku jelema mah moal bisa kartos hanya dicabut da geus saeb kontrak teh behak dicabut di alam dunia pindah ke alam barzah kartos ieu deui ieu kuringna teh hiji jirim puguh bentuk nah puguh jentul nah dua jirim latif teu beunang katilu jirim johar sabangsa cahaya ngan junjunan mah Kanjeng Rasul mah nurun ala nurin cahaya di atas cahaya mata junjunan mah bisa ngobrol jeung malaikat Jibril dan Rasul mah nurun ala nurin cahaya di atas ari urang dulu mah urang mah loba poek dana poek daun sababna loba dosa urang mah leres hiji jirim jasa dua jirim latif tilu jirim johar sabangsa kaopat jirim a'rod emut keneh sasih kamari jirim a'rod gede leutik naki jirim tegasna usik nu usik ieu teh punten Bu ti payun diterangkeun we handai ieu naon Bu ai curug teh naonna kurungna tinggal nu usik curug katingal usik ai nu usik ieu nu katingal naon curugna padahal ieu teh usik saha kuring polonyon we kuringna kaluar tina kurung bisa usik-usikan mah terus mata urang ayeuna bisa curug usik-usikan ibu keur ngaji ungut-ungutan eta teh nemongkeun ayana kuring ayana hiji rim ayana sifat pange anu Allah Ta'ala hartos Bu tos lewat 10 menit bonus 10 menit bonusna wih handai hiji sifat 20 teh hiji sifat wujud tegasna wajib Allah Ta'ala wujud apal Allah Ta'ala wujud teh cek sifat wujud tak kanyahokeun mah kholqilahna ieu tapakaru bi kholqilah wala tapakaru bi datilah teh kanyahokeun dadamelan Allah tong ngapakuran dan Gusti Allah tah kanyahokeun heula kholqilahna ieu urangna kanyahokeun pangihkeun bisa mah urang teh apal urang teh ulah cek batur urang mah ketika digeroan batur hei centin, ayah punten ayah nama punten dia, apuntennya ayah mah contoh, di geroan kubat mah apa urang teh, ketika awas saha di kamar, nu mananya urang teh
Bu Haji entina teh nu mananya? Yeuh, lain di madada. Leres. Nu mana atuh sok gerak kanyahokeun urang teh apalna urang, ayana urang teh ulah cek batur, kudu cek sorangan. Matak dina hadis qudsi man aropa nafsahu faqad aropa robah, saha jalma nu apal kana dirina sarua jeung apal ka Gustina. Kahartos Bu, kahartos kumaha atuh keur ibu ieu teh blank wae lemot wae mah teh loading wae teh kumaha geus kewajiban ibu mah hiji wajib Allah taala aya. Naon dalilna? Ari dalilna nu nuduhkeun yen Allah taala aya dada melan Allah lain dada melanana ibu nana mah tatana simkuring. Bumi langit sara naon ari dalilna nu nuduhkeun Allah taala aya dada melan nana deui aya dada melan al kade asane dada melan nana mah tatangga simkuring ibu aya dada melan Gusti saha dada melan Allah teh urang we lah atas bumi langit atawa ari dalilna nu nuduhkeun Allah taala aya bumi langit sarauh sina kabeh. Mana bumi langit teh? Bumi langit tatangkalan bumi, doma bumi. Langit jeung eusina eta bumi langit jadi dalil. Mana panuduh? Ari panuduh eusina, saha eusina teh urang. Urang sing jadi panuduh, ari panuduh teh paneges. Apa Allah taala wajib aya teh ceuk sifat aya. Apal Allah taala wajib wujud teh ceuk sifat wujud. Mata urang teh eusina sing jadi panuduh. Terang panuduh Bu. Baheula mah di sakola di madrasah sok aya panunyuk panuduh teh. Tina naon eta teh? Tina naon? Awi. Sok geus beda-beda ngaran nih urang terangkeun. Tuar we tangkal awi ditanya si abah teh bah keur naon? Pasti ngajawab naon? Ieu we keur nuar tangkal awi. Bawa ka hareupeun imah dibelahan. Tina awi belah. Geus dipulah eta awi teh dijieun we. Keur nyieun naon bah? Pager atawa naon reng teh reng padahal awi tetep we kurang leuwih sameter leuwih keur nyieun naon bah nyieun panunyuk padahal naon awi tina awi ngarah jadi panunyuk bawa we ku teh haji teh ka mana ka madrasah nulis we teh haji teh dina bor aksara huruf B cekel panunyuk barudak nu dicekel naon awi panunyuk ieu naon B padahal naon naon barudak ieu teh B nu dicepeng awi panunyuk B tah panunyuk teh jadi paneges urang teh sing jadi panuduh panunyuk bumi langit jadi dalil eusina urang sing jadi paneges jadi panunyuk bumi langit ieu batur sing jadi dalil ta urang sing jadi paneges panunyuk kana ayana Gusti kahartos. Mata kenapa Allah taala dina Al-Qur'an ngadamelkeun bumi langit ngadamelkeun ieu bumi teh genep poe padahal Allah kawasa geus we sapoe ge sajan ge keur saeur Allah naon sababna punten keun atuh tina saminggu teh genep poe ngomongkeun batur lain ngomongkeun batur ngomongkeun tatangga ngobrolkeun kebon batur ai kebon batur lain urang ngobrolkeun domba batur lain domba ngobrolkeun sawah batur lain sawah
ngobrolkeun naon bae ngobrolkeun salian urang eta ngobrolkeun baturkeun saminggu ngobrolkeun batur atuh tina sapoe mah ngobrolkeun urang aropa nafsahu kahartos urang teh panuduh eusina sing jadi panuduh paneges kana ayana Gusti Allah. Hiji sifat wujud ieu jadi paneges kana wujudna Gusti Allah. Apal Allah Ta'ala aya teh ceuk sifat wujud kaasup sifat nafsiyah slogan nafsiyah tetap tinetepan dan sifat teu kena lesot dan aya sifat bukti Allah Ta'ala mah aya anu bukti sifat wujud. Buktina sifat wujud teh di saha? Di urang. Urang aya teh sifat wujud ngan anu saha? Ulah diakun urang anu Allah Ta'ala aya urang aya berarti sifat wujud ieu keur negeskeun kana wujudna Allah Ta'ala. Cara tadi ibarat amis jeung gulana, ari amis aya anu bukti tuh dan aya sifat buktinya cek tadi ge ibu ini ke pasar teh meuli gula meuli amis padahal hayang kartos bu sakitu we lah hanca sahriahan itu sahriahan atau kumahanya sahriahan we tiap adieu lajengkeun hancanya kone nu hilap diulangi deui musim kuring nu hilap diulangi deui jadi ulah muru tamat muru mudah-mudahan si paham kartos ya ge can tamat nerangkeun bab wujud teh ku ari barang wujud teh segala sesuatu teh sudah geus jam 10 lebih 15 menit bonusna wios entos lah 15 menit langkung nanya mudah-mudahan kurang penak deui mudah-mudahan ibu-ibu sadayana sing dipajangkeun yuswa nya kitu deui sim kuring sing tiasa penak deui dina sasih nu bade sumpi insyaallah 10 dinten deui nya ka dieu teh bade nikahkeun pun adi mudah-mudahan pami dikasih waktos gitu ge ka dieu deui sim kuringnya sok sanaos ieu ge nya urang bade hanca mangga bade ngabahas naon muludan mangga an muludan oge sim kuring mah moal pasti na tauhid kitu insyaallah muludan rek nerangkeun ayat kelahiran nabi ayat kelahiran rasul keun bingung-bingung tah di judulan padahal teh tauhid punten sakitu bae ibunya sakali deui mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunna umumna ka ibu-ibu anu ngupingkeunna mangga tutup sasarangan kudu majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengawasan di kawin kami para beres, mudah-mudahan orang sadaya di kabupaten ilmu anu seueur manfaatul barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ditutup doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhan